Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gaceleng jarig jeug Ki Paru ngagajang luncat saterusna lempang jumarig jeug. Pikeun anu kadua kalina harita Ki Jaramas jeung Nyi Mas Sunarsih kitu deui para warga anu sejena daratang deui nyampeurkeun ka Jaka Sinangling. Harita nu daratang nyampeurkeun teh pada negerakeun deui rasa panuhuna ka Jaka Sinangling anu geus ngabebaskeun para warga tina pangaruh jeung kakawasanna Ki Parung anu geus ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas. Urang tinggalkeun heula kayaan Jaka Sinangling baraya podga ieu. Caturkeun harita di kampung kahuripan dina poe harita barisan Darmayuda keur ngalakukeun latihan. Nang bule dikeukehan ku Oman Suroman Jawara Gunung Haruman alias Jawara Budeg jeung Jaka Cece si kipas pedang minta dilatih ku nang bule ngarah bisa leuwih ngaronjatkeun kamampuan ilmu silatna. Malah manggali oge anu rek milu berjuang. Harita milu latihan bareng maturan Oman Suraman jeung Jaka Cece. Nang bule nyumponan kana pamentana Oman Suroman jeung Jaka Cece katut manggali. Sedengkeun di tempat anu misah harita si Banteng Wulung keur dihurup ku 5 urang lawan. Kamampuan ilmu silat si Banteng Wulung geus leuwih ngaronjat sabab mineng dilatih ku Rasanti. Anu keur ngahurup si Banteng Wulung 5 anana ngeureunkeun heula panarajang bari ngalatur reng hapanapasna. Wah, ngumaha latihan narung teh ngalah ka ngeureunnan ngalangu Pak Geningan eung. Ngumaha lamun engkre nalika narung nang narung ngenyaan lain bodo-bodoan. Mira aku ngeukeun narung ngarek ngistirahat ngeula ngejeng tengah hati di dieu mah. Ngurang mah sangkitu ngang hurup 5an napina ngacan ngayang anu bingsa ngasupkeun manarajang kang urang Geningan. Meuni ngaharegakan gitu Geningan nu matak kudu loba olahragaan beh henteu sakedeung langsung reng hapranjugan. Pokokna mah cing getol latihan narungnang itu. Salah surang di antarana anu 5an harita nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Iya latihan tuh Kang Adeng. Tidak leuleuh oge latihan. Balik lagi sagedeung weh leuleuh lipuh. Alah lipuh asila. Lapas lebihkeun ka ngahega kieu. Yang ke ari dina talung saja lama atuh. Kumaha bisa leuleuh Kang Adeng. Nya henteu neon-neon ngatuh ngaring itu mah. Nganu menting nama ngurang teh ngudu bisa ngamangpaatkeunnan waktuan gitu. Nganu sangukur 2 poean waktuan teh henteu lilaanan. Keur langkukeun langtihan. Terus ngecek mangraneh ngumaha ngayeuna ngamampuan ilmu silatan ngurang katingalina ngayakang mangjuan atanapina jalan di tempratan.
Alah, jelas aya kemajuan Kang Aceng. Jadi memang aya hasilna, Kang. Hasilna aiku mileng latihan mah aya hasilna. Jeung agi masa Rasanti teh damun seug tarung anu nyaan mah ditatikeun oge kuring limaan teh geus bisa dirubuhkeun ku Kang Aceng. Nya aslina ilmu silat Kang Aceng aya kemajuan, Kang. Wah, nya nyukur we ngatuh lamun ngitu mah. Geus gaya hasilna ngurang dinglantiku Rasantian teh nya. Dengekeun ceritaan ubedan tadi yang ubednya ngurang jadi mercaya gitu tah, mercaya dingri nerus nerang ngayang geran narung nyaan lain bodoh-bodohan mukuna mah ngarek dirempugan ku leuwihan ti limaan ngoge badi kegungan teng duman di enter-enteran ku nganteng mah terus babukan kuruyung gedean Enggeus henteu sabaran jeung Aceng mah. Hayang geura majuan, gempuran musuhan, ngasok ngurang neruskeun deui latihanana abeh namahan teh ilmuna. Si Banteng Bulu ngajakan neruskeun latihanana. Waktu nu latihan diberi kesempatan keur leureuh heula. Hari tanang boleh mah terus muru asup ka jero pasanggrahan. Sedengkeun manggali jeung Oman Suroman katul jaka cece harita dariuk ka jemprak dina handapeun tatangkalan bari ngalobrol. Manggali anu harita keur cumarita. Waktu melakukan latihan hanya tinggal sehari lagi besok. Nih jaka cece, kita bertiga akan babarengan menjadikan masuk barisan untuk kemudian pergi menggempur musuh. Hanya saja kita memang harus menyadari bahwa tarung campuh, tarung tawuran yang akan kita singhareupan itu di pihak kita yang akan menjadi korban. Oman Suroman netep ka manggali betus nyarita. Wah, kurban, nyata mah dek sapi, dek domba alus nyata mah. Saupama urang mampu, nah bulan ieu geus waktuna kudu kurban gitu manggali. Wah, rek meunceun sapi jeung domba. Ayo ka bada, dan pun kitu mah. Oman pisakeun kanyut dombana gitu da pangaresep Oman mah kana kansas jeung kandom gitu. Ya benar gitu, cek Oman oge. Angaranan rek ini tempur masong waka mikiran randa manggali. Kumaha? Ya ari selera Oman mah. Kan wae randa oge boga anak dua tadi masalah. Asa katingali dempul we. Ya, anu penting mah goyanganana. Jaka cece si kipas pedang arek ka Oman Suraman bari nyarita. Apaan sih? Kamu mah maluin terus. Ngapain sih Oman? Manggali sedang bicarakan masalah perjuangan dan akan ada korban, malah bilang korban sapi. Gemes. Ngapain sih? Kamu mah ngeselin aja. Ngeselin terus hati orang. Oman? Dasar Oman Suroman Jawara budeg. Jawara kayak ginian. Mending gak usah diajakan manggali Ngeselin si Oman Suroman mah. Jangan ngomong seperti itu Jaka Cece. Antepkeun saja, biarkan dia punya kahayang. Dan pada saatnya berlangsung pertempuran mah, Jang Oman juga akan bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Menjadikannya Oman tidak akan kaweur gitu. Wah, ada anu bager. Aduh gue, kudu anu bager. Aduh, panggalinya. Ari anu galak mah rek bisa bagja kumaha pasca unggal poe meureunnan gitunya. Alah, kumaha? Isu kan
kudu jangan heula pipa majikaneun gitu. Atuh boga anak dua di masalah ditinggalkeun ku salakina maot kisada heubeut di masalah geroman begitu. Kumaha? Cek oban gitu wa kamikiran pipa majikaneun. Rek maju tempur mah anu kudu diperhitungkeun dina perjuangan bisa wae di pihak urang aya korban gitu. Nah itu yang tadi manggali omongkan teh Oman, bukan kurban, hei, menjadikan mencit sapi dan domba, tapi korban di tempat pertarungan. Tapi kita tidak usah menjadikan takut mati ya, sabab perjuangan kita adalah untuk keadilan, betul nggak, Maman? Wah, aya anu ngajenilan, anak kan bae anu ngajenil oge, anu ngajenil dina bujur Oman mah lain bisul manggali, tapi kutil ngajenil sagede tak-takan, kumaha? Sagedeng direk di ompreng dahar gitu. Atuh engkewe sakalian entong waka ngompreng ayeuna manggali ya ge di dieu geus waktuna ngahuapkeun kumaha? Keukeuh kudu dahar heula. Nya ari keukeuh kudu wae mah teu naon keur Oman mah. Mangga we boleh nampi. Hih, gimana sih ini Oman Sulaman budak? Kagak nyambung. Eke udah kagak usah ikut bicara. Ngeselin orang kamu mah Oman. Ngomong ke sini jawabannya ke sono. Dah ngeselin hati orang kayak gini mah. Jadi gimana sih Manggali? Udahlah jangan dibawa-bawa nih si Oman Sulaman mah. Pita capeknya. Keur Manggali mah jadi aya hiburan oge. Mun diparengkeun ngobrol aya Oman Sulaman teh gitu. Sanajan ari jawara cece mah teh boleh naon teh mung dipiluan. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika harita nyalang heula ka jero pasanggrahan Darmayuda ngabagiakeun kadatangan Kang Utis nu dibere pancen jadi telik sandi pikeun nyilidik ngeunaan kayaan kakuatan pihak musuh. Ari nang bule mah harita keur ngobrol jeung Ayu Manganti anu jadi indungna di jero imah, anu pernahna digigireun pasanggrahan. Rasanti jeung Sandika sanggeusna ngabagiakeun kadatangan Nang Utis, langsung Rasanti tumanya hasil tina panyelidikanana Kang Utis ngeunaan kakuatan pihak musuh. Lantaran waktu orang memang samporet jadi Kang Utis. Abdi sareng Kang Dika tos teu sabar ieu teh. Hoyong terang ngeunaan pancen anu tos dilaksanakeun ku Kang Utis. Pang-pang lama ngeunaan kakuatan musuh urang dina waktu ayeuna Kang. Kang Utis ngabagikeun paneuteup ka Rasanti jeung Sandika. Narik napas panjang heula teu lila terus nyarita. Aduh. Memang abot oge ieu deui Mas. Dendika tina hasil penyelidikan Akang jumlah kekuatan barisan Walangkas Jaya teh 2 kali lipat ti jumlah kekuatan urang. Malihan mah sajabana ti eta teh aya anu kedah janten perhatian ke pihak urang. Malah secara pribadi keur Akang mah rada bingung oge. Jeung salempang deui. Aslina ieu teh Mas. Rasanti kerung betusna eta deui. Nah, kumaha kitu maksud Kang Utis teh, Kang? Sobi jelaskeun, Kang. Sandika milu mairan caritaan. Mohon sobi jelaskeun. Naon anu janten bingung sareng salempang teh, Kang? Jantan kieu nih Mas Dendika. Anu jantan bingung sareng salempang ke Akang teh. Sabab di pihak musuh teh aya budak lalaki pantaranang bule nelahna teh si Jagal Hawuk anakna Ki Warangkas. Terus
Eta si jagal hawuk teh sanajan budak keneh namun tahapan ajen pangertina tos sajajar sareng Kiwarangkas. Margi eta si jagal hawuk teh tos ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu lintang panumaling jagat anu kacangking ku Kiwarangkas. Malah eta si jagal hawuk teh langkung sangar sareng kejam telenges tibatan Kiwarangkas. Tos tiasa dipastikan eta si jagal hawuk ge tangtos bakal aya dina barisan pihak musuh. Rasanti jeung Sandika silih teuteup. Kageteun oge meunang katerangan ti Kang Utis anu saperti kitu teh. Rasanti jadi ngabayangkeun mun tepikeun kanang bule kudu tarung ngayunan Kiwarangkas jeung si jagal hawuk maju babarengan tangtu enang bule bakal kawalahan. Ningali Rasanti masih kene ngahuleung harda Sandika nu nyarita ditujukeun ka Kang Utis. Ku abdi tiasa dimaklum upami Kang Utis ngaraos bingung sareng salempang Kang. Tumali sareng jumlah kakuatan musuh kitu deui ngeunaan si jagal hawuk. Terus terang dina hasil riungan sareng sakumna para anggota barisan Darmayuda Kang. Terus aya dina kasapukan anu baris ngayonan Kiwarangkas teh nyaeta nang bule Kang. Ngeunaan si jagal hawuk mah memang rada bingung oge saha engke anu bakal ngayonanana. Cobi kumaha numutkeun anti-anti. Sandika ngaret ka Rasanti buah hatena. Anu direret terus ngawalon. Abdi ge sami gade emutan anu sami Kang. Malihan dibayangkeun ku abdi mah upami teh mah nang bule kedah ngayunan Kiwarangkas jeung si jagal hawuk maju babarengan, jelas nang bule bakal kawalahan Kang. Sedengkeun mun nang bule tepikeun kalibinasakeun ku anu dilawan, ya tangtos we bakal ageng pangaruhna ke barisan urang. Teu mustahil kakuatan barisan urang teh bakal bubar katawuran. Pihak musuh anu unggul Kang. Telik sani Kang Utis harita terus nyaita deui. Semuhun kitu pangemut akang oge nyimas. Anu mawi sangem akang oge ngeunaan si jagal hawuk kedah janten perhatian pihak urang. Anu mawi kedah enggal didugikeun ieu mah kanang bule. Salaku pamimpin barisan tujuanana supados enggal aya kaputusan. Sandika harita milumairan di caritaan. Anu tadi dibayangkeun ku anti memang kitu pisan nu disampangkeun ku akang oge anti. Tapi lantaran boleh anu dipercaya jadi pamimpin barisan. Jadi urang jelaskeun we nang bule ngeunaan si jagal hawuk. Ngeunaan kapastian sareng kaputusan mah kali kumaha nang bule we cek akang mah kitu anti. Nya dari kakuatan ilmu si jagal hawuk sajajar jeung Kiwarangkas mah. Memang berat oge sih dina nying hareupan eta kaayaan. Rasanti jeung Sandika aya dina kasapukan kudu sagancangna ngabejaan ka nang bule ngeunaan si jagal hawuk anu aya di pihak musuh. Tarik Sandi jadi terus nyaritakeun ngeunaan beja si jagal hawuk. Anu dina waktu diberi tugas ku Kiwarangkas nalukeun 5 paguron anu can nganyatakeun ngagabung ka pihakna Kiwarangkas. Dina waktu anu singket pupuh 5 paguron bisa ditundukeun ku si jagal hawuk. Kitu obrolan dina waktu harita. Sedengkeun si jagal hawuk anu keur jadi bahan caritaan harita keur nananyakeun ka satiap jalma anu pasarandog di jalan ngeunaan jalma anu boga kamampuan dina ilmu kagaiban. Tapi geus nanyakeun ka sababaraha urang eueuh anu nyahoeun. Guntara ngajakan heula leureuh ka si jagal hawuk. Harita dariuk dina hanapeun tatangkalan di sisi jalan pilumuran anu keur disorang. Guntara ngaret kasih jagal hawuk bari nyarita. Mangsorkun kudu leureuk heula sakedeung ieu hawuk. Kita
tadi lempang geus nyurang sababaraha kali tanyakan. Jadi wajah mun Mang Sargun capek jauh. Wah, capek-capek bro. Wadah yang disebut jago tapi epesmer sama. Waling waktu ngesang-ngesang acan, Sargun. Waling mah tepikeun kahega kitu. Ya, awak we maneh mah sembada sora gentem tapi gancang leklok satur teh balik sia. Ya dah, tidak beda deui. Ari dibandingkan jeung Hawuk mah. Dina labah napas jeung daya tahan mah jelas Hawuk leuwih kuat. Ke. Itu aya Wanoja di samping jangkung semet dada. Nelek tolomong leutik sigana mah geus balik di tampian, Wuk. Ayo ah. Alah. Terus ningali pangawakan nama aduh. Sigana geulis rupana, Wuk. Wah, bener-bener. Urang tanya ke sugan banyak. Nyahuan ke jalma anu ahli dina ilmu kagaiban tanya, Wuk ya. Wuk, apa lama? Ikhtiar ya Wuk ya. Wah, wuk, siap. Kus bikang diwe bade wa Sargun. Wani itu ring haks ya. Nolo aya bikang anu rek kaliwat kadieu mah teh. Tapi ho bener oge Sargun euy. Sok tanyakeun ku maneh. Sugan we bisa mereka terangan euy. Wanoja anu karek balik di tampian di samping jangkung semu baseuh ngelek tolomong eusi baju meunang yeuseuh balik di tampian harita beuki deukeut ka lebah tempat teureunna si Jagal Hawuk jeung Guntara. Sangeusna deukeut harita Guntara cengkat nangtung bari merhatikeun ka si Wanoja anu rupana kawilang pantes oge. Ulah kaget Nyai ulah kaget. Wayahna ku akang dieureunkeun heula Nyai. Sigana karek balik di tampiannya Nyai teh nya. Semuhun ari kitu bade naon kitu akang teh akang. Eta sampingna semu baseuh kitu. Jadi nyicak kana awak. Aduh, beri pengkeun neuh gede lah si Nyai ngabibita wae ka akang teh. Ieu make ari Nyai masih keneh lengo pasel oge nya. Ye, masih lengo ya. Ajengenakeun ngaran akang Guntara Nyai. Lek make Raden Guntara teh naon. Kumaha mun urang ngobrol dina tempat anu ranyingkur Nyai? Bisa meureun. Pikeun ngobrolnya kedeung mah Nyai nya. Si Jagal Hawuk sangkat nangtung terus nyampeurkeun ka Lebah Guntara. Sangeusna deukeut langsung najong bujur Guntara ku suku katuhuna sedek seronton. Guntara nyelontot be ngagerokan. Dah. Naon teh Wuk? Aduh, nah ieu mah ka cina-cina teuing. Alah teu bobogoh najong bujur sagarupa Wuk naon teh? Wah, naon sia, belum. Wane mah guna saumase be mun ngobrol jeung bikang teh setan. Jadi kosol kain oge. Kalau kang aja kang ngobrol teu pugus sia mah goblok. Oh, masih aja untung ditajong bujur. Mau ditajong puduk. Ngagulutuk sia bebatok teh. Gus, aing we anu rek nanyana jadi kieu ye, Cok. Sugan maneh nyaho nya teh nya. Kajalma nu ahli ilmu kagaiban so. Mun maneh nyaho gancang pejakeun ka aing. Lain kala kamurungkut itu gancang jawab so. Si Wanoja rada mundur bari murungkut bangun semusieun ku si Jagal Hawuk. Saterusna si Wanoja ngajawab sabu anu gempeur. Jalma anu ahli kana ilmu kagaiban mah nanyakeun anak kudu ka si Maeme anu ngawarung balah ditu. Oh, tuduhkeun ka aing lebah mana ayeuna keneh? Hah? Tuduhkeun ka aing lebah mana ka jelugna? Dek didadangan ku aing. Si Wanoja ngabejaan lebah-lebahna warung Maeme. Geus meunang katerangan harita si Jagal Hawuk langsung ngajakan init ka Guntara.
datang ke tempat anu dituju si Jagal Hawuk jeung Guntara harita ngadonda lahar heula sakalian teu sirikna sagala dihuapkeun. Maemeh anu boga warung gempeur jeung sieuneu ningali si Jagal Hawuk anu kulitna hawuk bukna cerewig panon bolotos jeung sihungan mun rek ngomong nyangereng heula. Geus beres dalahar kakarek si Jagal Hawuk nanyakeun ngeunaan Ambu Salawi teh. Lada sama naging nyatu Gus wareg. Minum Gus tapi kopi dancan. Ayo na aing rek nanyakeun ka maneh, Maemeh. Cenah maneh nyaho ka jalma anu ahli tina ilmu kagaiban. Hasok gancang bejakeun ka aing emeh. Saha jelmana eta nu ahli tina ilmu kagaiban teh? Oh, eta mah Ambu Salawi kadalahna teh Ujang. Saha? Ambu Salawi. Oh, di mana ka jelema teh? Nya eta Ambu Salawi bisa narawang. Dulur emak malah kungsi datang minta tulung. Unggal poe teu weleh loba we nu datang Ujang. Maksud si Ujang teh rek ka Ambu Salawi kitu. Oh, hari si umur. Aing teh hayang panggih jeung manehna mak. Hasok bejakeun ka aing di mana goblokna eta si kebon awi teh. Lain kebon awi Ujang, Ambu Salawi. Wah, eta si Ambu Salawi teh. Lain kala kabupurungkutan kitu maneh mah tak aing mah dijejak balik umah teh. Guntara milu mairan caritaan ditujuhkeun ka Maemeh anu boga warung. Teu kudu sieun mah. Ieu teh alo kuring mah. Memang kieu bawarana, kieu karakterna, kieu sifatna mah. Sok gancang bejakeun di mana padubukanana eta Ambu Salawi teh mah. Harita ku Maemeh terus dibejakeun ngeunaan tempat pademukan Ambu Salawi. Geus menang katerangan seperti kitu mah si Jagal Hawuk langsung ngajakan indit ka Guntara. Ningali anu geus dalahar kalakarek terus arindit bari can mayar, harita ku Maemeh nagih minta dibayar. Keke heula Ujang, ulah waka arindit. Bayar heula atuh, emak rugi meureunnan ari teu dibayar mah Ujang. Keur mah modal sakitu-kituna, jeung nadi sagad dihuapkeun geuningan, sok bayar heula Ujang. Si Jagal Hawuk mureleng nyangereng deui bari nyarita. Aing kudu mayarnya tuh. Huh, dasar bego. Aing teh anakna si Warangka semeh. Rajana Jawara sia teh. Nah, sia teh nyaho ku aing. Wani lagi urutna tuh ka aing sagala. Diawut-awut sabarungna hidup ku aing mah sakalian anjir. Warung harita diawut-awut ku si Jagal Hawuk. Malah teu saukur kitu Maemehna oge dikaparak sirahna ku leungeun katuhuna ngusek harita keneh dina kaayaan bejan sirahna. Ningali si Jagal Hawuk keur ngamak saperti kitu Guntara teu wanian ngahalangan. Geus ngarasa puas hatena harita si Jagal Hawuk ngajakan indit ka Guntara. Eta kajadian teh katingali ku salah saurang warga eta lembur anu saterusna gancang lumpat tik bebeja ka pupuh eta lembur. Kirompes pupuh eta lembur barang menang katerangan ngeunaan eta kajadian harita geus teu loba dicarita langsung ngagajang luncat terus lumpat rek mudag si Jagal Hawuk jeung Guntara. Si Jagal Hawuk jeung Guntara anu keura lempang jadi ngaranna glengkahna. Waktu aya cirim anu ngacuerat saterusna ngahadang hareupeunana. Kirompes geus teu loba dicarita langsung mesat pedangna atawa mesat bedogna neuteub seukeut ka si Jagal Hawuk bari nyarita. Si lain budak keneh wani ngalakukeun tindakan dadasa ka warga lembur. Kurang ajar sia.
dewek Kirompes pupuh lemur teu tarima ku tinakan si lain. Urang aja sangeunah nasiah tanah sakulah ajar. Lewat culung Kirompes maju narajang bari metakeun bedogna. Si jagal hawuk ngagilirkeun badanna kagigir sawuk hiuk hiuk plos. Kirompes jadi panasaran haita nyusul tepus ku panarajang susulan. Tapi si jagal hawuk lain tandingan Kirompes. Harita si jagal hawuk ngalakukeun gerakan anu cepat nakaran teu katuturkeun ku panenjo lawan. Sabetan bedog lawan lain bae teu kena kana sasaran, tapi panarajang leungeun katuhu si jagal hawuk ngahantem dada lawan ngajadikeun Kirompesna cengkang ka tukang terus rubuh maling lemah. Sauk hiuk tiwar plosak cukup cengkang gedebut Kirompes rubuh ngabebengkang maling lemah. Si jagal hawuk mancu dina tangtunganana bari ngerengtus nyarita. Goblok kabogok saukur sakitu patus ya teh. Wale tarung ngalawanan aing sia Rompes. Goblok sia. Eueuh naon emosiat mana digunakeun ka aing mas sia goblok. Oh, mangka lu kawas mana kudu sakali diputaran saku aing. Ngaganggu wae sia. Si jagal hawuk geus rek ngalakukeun tindakan tapi gancang ku Guntara di halangan. Keula. Mangsar bunasa kung singadeng ieu Kirompes teh. Mun teu salah mah kasup jalma ti pihakna Pangarsana Mulia Ki Warangkas. Tenang heula. Kirompes sigana dirinya cara apa ka kuring duanya. Ieu si jagal hawuk teh anakna Pangarsana Mulia Ki Warangkas. Sedangkan kuring Guntara muridna Ki Hamaraka. Kirompes ngoneal hudang lalaunan terus deku. Teu serikna acong-acongan nyembah. Harita terus nyarita bari sumengilnahan ka nyeri. Jadi aneka duaan teh si jagal hawuk jeung Guntara teh ya ieu teh. Aduh, ampun, dah kula geus salah paham mun kitu mah. Ari kadangaran mah kula teh kungsi ngadenge. Ngan teu apal ka jalmana kula teh. Ampura. Kula geus kumawani jeung kurang ajar. Wani ngalakukeun tindakan ka putana Pangarsana Mulia. Nyada aku lagi apa jadi pupuhu ieu lemur teh diparentahkeun ku Pangarsana Mulia. Aduh, ampun, hampura kesalahan kula. Untung si aku aing maneh candi bocaran Rompes. Mun maneh lain di pihak Ki Warangkas. Wah, geus bejan sia babatok teh kurang ajar. Moos ya, nangtung. Montong lagu kitu hasok cengkat nangtung sagoblok. Kirompes cengkat nangtung lalaunan betus nyarita deui. Hampura kula nya sakali dihampura den hawuk hampura. Ali sugan teh lain putana Pangarsana Mulia den hawuk teh. Rek kamarana atuh ieu teh oge jeung Guntara deui di kamarana ieu teh. Ku Guntara harita dijelaskeun ngeunaan maksud jeung tujuan teh nyata ngalaksanakeun parentahna Ki Warangkas. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Guntara mungkas caitanana. Jadi kitu Kirompes ye. Kirompes, nya mohon. Kitu dah. Anu mata kaina teh rek terus ka tempat padumukanna ambu salawi teh. Eta ceu Kirompes nah bener. Ambu salawi teh boga kamampuan ilmu kagaiban. Nyata bisa narawang jeung sajabana. Hartina bakal bisa ngebantu ka kuring duaan.
memang benar kula geus mineng ngadenge beja ngeunaan kemampuan Amu Salawi. Ya mudah-mudahan we atuh bisa ngabantu kana karep pamangsudan urang. Kampung kahuripan bisa kapanggih. Wah, aing memang geus sabar yeuh. Hayang geura bisa nembus ka kampung kahuripan. Aing hayang buru-buru modal sidang bule oi. Dipaburisakeun ku aing awakna sidang bule. Kukakukat kukukuaku wau. Kekuatan. Eta kukakukuatan. Mulincang panu melincangkat. Kus modal sidang bule terus ku aing sakalian si Rawing. Anu jadi akina ku aing diacak-acak di bodaran ku aing mah. Mana percaya pun aing bakal mampu modal sidang bule, Robes? Atuh puguh we. Percaya dan hawuk percaya. Buat pengesan mulia ge. Ku kakuatan eta ilmu mampu ngawasa dunia kajawaraan. Hanu mata kula percaya sapinuna we dan hawuk bakal mampu ngabinasakeun sinang bule incuna si Rawing. Dalah sok sanajan si Rawing pisan cantang tu mampu ngimbangan kekuatan ilmu dan hawuk. Omongan maneh sadangeuna kana jejewir aing laoges. Bagus, tong miten waktu sagun. Aing hayang buru-buru pagi jeung si Amu Salawi yo. Hayu, mantu kaina sagun. Geus kitu mah harita si Jagal Hawuk jeung Guntara nuliskeun di lampah rek ngadatangan ka Amu Salawi anu diharapkeun kamampuan ilmuna bakal mampu nembus kakuatan ilmu anu geus mager daerah kampung kahuripan. Tunda anu kacarita caturkeun harita di kampung kahuripan dina waktu barisan leureuh heula latihanana. Harita Rasante jeung Sandika ngajakan nang bule ngobrol di jero pasangrahan sabab harita teda